Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat jalma tobat diriwayatkeun ti Abi Sa'id nyaeta Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun, di umat zaman baheula aya hiji jalma lalaki anu dosana geus maehan 88 jalma. Terus manehna nanyakeun ka batur, saha ari ahli bumi nu pangpinterna? Kun nanya dituduhkeun ka pandita. Terus manehna ngadatangan ka pandeta teh. Terus bari nanyakeun, kuring geus maehan jalma 88 urang, naha bisa ditobatan? Hei pandeta, jawabna eta pandeta, teu bisa. Atuh kulantaran ambek bari mumet eta pandeta teh dipaehan ku manehna. Jadi ngajegkeun kana 100 urang. Terus manehna nanyakeun deui ka batur, saha ahli bumi nu pangpinterna? Kunu ditanya dituduhkeun ka hiji jalma alim. Manehna datang ka jalma alim. Pokna eta jalma alim nyarita kuring teh geus maehan 100 urang jelema, nah bisa ditobatan. Cek saha? Cek jalma anu arek tobat maksudna. Jawabna eta jalma alim, bisa. Saha anu rek ngahalangan antara manehna jeung tobat? Jig bae anjeun geura indit ka tanah anu tuh di ditu. Loba batur keur ibadah ka Allah. Paek maneh ibadah babarengan jeung di ditu jeung baturna. Ulah baik deui cuman kalambur anjeun. Leos manehna indit. Di satengahing perjalanan manehna kadatangan ajal maut. Teras eta malaikat rahmat jeung malaikat azab parabuutan. Cek malaikat rahmat, ieu jalma indit karena rek tobat nyang hareup atina ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari cek malaikat ada beda. Ieu jalma teh can nyieun amal kahadean. Salilana ngan maehan we. Keur kitu datang deui hiji malaikat ngarupakeun jelema. Ku malaikat anu dua diangkat hakim. Cek hakim, ukurkeun antara dua tanah ka mana deuketna. Teras eta diukur ku dua malaikat teh barang kanyahoan tetela geus leuwih deukeut ka tempat anu dituju nyata tobat ya. Mangka eta jalma dicangking atau dicanda ku malaikat rahmat jadi jalma anu bagja. Alhamdulillah. Subhanallah, dari kisah ini kita mengambil pelajaran lagi. Ternyata pintu rahmat atau pintu tobat Allah itu sangat luas sekali. Walaupun kita tidak beramal sebanyak buih lautan, akan tetapi walaupun kita kotor, jika kita datang dengan tujuan, dengan iman, dengan rasa bahwa Allah lah sang penguasa, sang maha di maha yang bisa mengampuni dosa kita, insya Allah. Walaupun dosa kita sebuah lautan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan frustasi, jangan pesimis, harus optimis. Walaupun kita pada dasarnya kurang taat,
kurang ibadahnya, sholatnya bolong-bolong, lamun kaur we digawean, lamun teu kaur mah tadi digawean. Mudah-mudahan apa-apa yang dikisahkan dari awal sampai sekarang menjadikan referensi dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa baik dan lebih baik ke depannya, dan membawa kita kepada bahagia dunia dan bahagia akhirat, mati atau meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.